Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang wilujeng wayah kieu. Wilujeng ngalaksanakeun padamelan masing-masing. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami sadayana aya dina kasehatan. Simkuring di dia bade mintankeun atanapi ngakuar hiji dongeng karanganana Kang Ade anu aya di wilayah Tasik. Mudah-mudahan sadayana tiasa kahibur ku lalakon-lalakon atanapi cerita-cerita unik khususna penten orang Sunda umumna saha wae. Anu nyanak judul nyaeta Dedemit Gunung Cibongkok. Sok perung mangga urang kapitan. Di lembur suka senang namina teh. Aya hiji gunung leutik anu disebut Gunung Cibongkok. Cenah gunung eta teh lain kurus sakadar gunung biasa. Tiba baheula kolot-kolot geus ngingetkeun ulah hayang naik ke gunung eta komodina wancik peuting sabab aya anu ngajagana atau aya dedemit anu ngajaga. Dina hiji poe aya budak pemuda ngaranana Yayan. Manehna penasaran kana omongan jalma-jalma. Kieu bahasana. Mun bener aya dedemit dek ditempo ku sorakan pokna teh. Tah singkatna carita dina peutingna Yayan geus singkil geus make pakaian sagala hideung. Teu poho oge mawa senter anu maksudna arek indit ka Gunung Cibongkok eta. Nalika di tengah perjalanan atau di tengah pisan gunung acan nepi kana dituju. Hawa mimiti tiis. Angin oge ngagelebung. Jeung anehna aya sora anu ngahareos. Kalengeh pisan. Mani jelas sora teh. Yayan, anjeun kudu balik. Kudu balik deui ka lembur. Yayan teu malire, tetep fokus kana tujuan nyaeta manehna arek indit ka leuweung atau Gunung Cibongkok teh. Waktu manehna nyorotkeun senter kana hiji batu gede, katingali aya bayangan hideung panjang panuna beureum. Cara seuneu jeung huntuna we panjang kawas bedog. Kawas linggis. Yayan lompat, napasna berat, hampir teu bisa gerak. Han kadenge aya hiji sora bareng jeung kelangkang hideung tadi. Anu ngagrempek pikasieun teh ya. Jigana eta disebut dedemit teh. Hei, anjeun manusia, geus ngaganggu tempat kami. Kitu bahasana teh. Tapi sameme sora eta atawa nu disebut mungkin dedemit aya kelangkang bodas nyembongan bari ngagerowan ngaran Yahya. Yan balik ayeuna anjeun.
ulah datang dari ka dieu gitu bahasa anu ngalangkang bodas teh. Tah sanggeus kejadian eta Yayan teh pernah ulin deui ka Gunung Cibongko jeung manehna oge nyaritakeun ka masyarakat atawa ka balarea sarta ngingetkeun sabenerna omongan kolot teh lain bohong, lain ukur dongeng, tapi eta hiji panyarek atawa peringatan tinu geus pernah kejadian dina zaman baheula. Sakitu pamirsa cerita unik ti simkuring, mudah-mudahan tiasa kahibur, tiasa ngambil makna. Ayeuna urang pungkas ku kesimpulan. Jadi kesimpulanna tina carita nu di luhur, tina carita tokohna teh Yayan, kaduana aya anu ngarewas ka Yayan, katiluna aya anu nganggo atanapi bayangan bodas. Kesimpulanana tina carita di luhur teh ulah sok maksakeun karep karena papatah kolot cekolot geus dicari bisi picelakaeun ternyata ku Yayan dilanggar eta papatah. Tah kitu kesimpulanna omong kolot teh lain kur bohong, lain kur dongeng, tapi aya hiji kenyataan anu mungkin kealaman bakal terjadi tina kisah di luhur. Mudah-mudahan cerita ieu janten pengalaman kangge urang sadayana utamina barudak-barudak ngora kitu tina carios atanapi cerita di luhur. Insyaallah kangge salajengna enjing pasisiang atanapi enjing pasosonten urang lajengkeun deui. Sakitu ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.